وسيلتهم واهدنا عنهم سيئ لله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم أوصاني إلى حضرة جميع الأولياء من جميع الأولياء على دودupinu في مقام جوا وجميع الأولياء إليه تعالى المدفنون في جزيرة سندا جميع الأولياء إليه تعالى المدفنون من المشرق والمغرب. Susun Kangjeng saya Sarip Teratullah Kangjeng Sunan Cirebon, Raden Patah Sunan Bantar Demak Seja Parsodik Sunan Kudus, Raden Said Kalija Garain Umar Said Gunung Muria, Raden Rahmat Ampel Sakin Giri Malik Ibrahim Gresik, Said Ibrahim Maklum Sunan Duanang Tuban Kangjeng Syekh Hasanuddin Bantar, Kangjeng Syekh Maulana Yusuf bin Maulana Hasanuddin Bantar, Kangjeng Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan, Syekh Otif Wahid Pamasalahan Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi shalli ala Muhammad asrafi qadrin fi koni asraq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad aqrabi da'i yad'u ila haqq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad ahlal wara matiqo wa asadaq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Alim ya Rabbi shalli ala Muhammad afdal man bituqat haqqaq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad man bisahu wal wafat akhlaq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wajma minas sabri ma tafarraq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya Nabi salam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal qanu bihajati wal
salam alaika sholawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim azza salatu wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin rahmanir rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Salim radhiyallahu ta'ala kulli sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bina wa amalina wa ja'alna fi hadrati hadal habibi min al hadirin wa fi tariqi tibai min asalikin wa li hakika wa hakiki min al muadin wa li ahdika min al habibina wa ala putrina wa wadina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'i jihad wa di rayati. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمعونا آية الليل وجعلنا Amen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil muwajahah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hafirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali deui ku pangkoret-koret najalmi ketika disempatkeun nami junjunan teu dituturkeun sholawat eta teh pangkoret-koret najalmi. Bahkan saur-saurlah sawios keterangan mah diharamkeun ngangsupna surga oge. Nauzubillahi min. Sekali deui ketika disemat nami junjunan kadah dituturkeun ku sholawat miwah salam, mudah-mudahan salamna dimujikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tungaoskeun sholawat urang sadaya diangkat umat Kanjeng Nabi kenging syafaat di akhirat. Amin ya rabbal al-mukarram. Guru urang sadaya apuntenna pangersai kapanggeran anu kusimkuring sangat dihormati sareng ku Allah dimuliakeun. Oge sepuh urang sadaya Bu Haji Lampir Bu Haji sareng Pak Hajina anu kusimkuring sangat dihormati. Sareng mudah-mudahan urang doakeun Bu Haji sareng Pak Haji sakeluarga palaputra nasi dipanjangkeun dina yuswana, dibarokahkeun dina sagala rupi halna, barokahkeun dina usahana, palaputrana sareng putrina sing dijantenkeun urang kalih anu saleh sareng salihah. Sagala kahoyong anu sae mugi Allah dikabul ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin ibu-ibu ahli pangaosan anu kusimkuring dihormati, jamaah pangaosan ibu-ibu masjid naon eta?
Masjid Al-Huda. Nah, Al-Huda 2 pada simkuring sering langkung di desa masih sadesa. Dina kesempatan ieu simkuring ku Pak Ujang diwartosan di haturanan linggih dinten Sabtu. Alhamdulillah dinten Sabtu dina tos tunduk kana waktuna ningang kana mangsana. Alhamdulillah simkuring sareng ibu-ibu jamaah sadayana tiasa patepung lawung patepang wajah. Mudah-mudahan barokah urang sadaya kumpul masjid, mudah-mudahan dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu acara teh acara naon sanapun? Gili muludan disebut lagi peringatan dilahirkeunana junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun kamari aya muludan di dia, aya kamari rojaban aya di dia. Peringatan tiap tahun aya wae peringatan muludan. Sumping rojab peringatan rojaban, bahkan Ramadan peringatan nuzul bulan. Nah, maka sok dicacana di bahasa peringatan. Ditelaah kusim kuring kirang langkung makna peringatan ieu teh ngagaduhan hartos anu istimewa. Bahkan sim kuring punten sok nyanyanan dina buku surah ge aya peringatan pemerintah cenah dina eta. Nah, pangna sok dicacana ieu peringatan. Kirang langkung makna peringatan teh aya 3. Hiji, mana peringatan teh aya nu diingat-ingat. Naon sanapun? Saha nu diingat-ingat teh? Junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apana kudu ingat-ingat supados keimanan urang semakin mantap ka Allah Subhanahu wa taala, supados keimanan kataatan urang semakin mantap ka Allah Subhanahu wa taala. Naon atuh pernah kudu ingat-ingat supados urang mengingat kana jasa beliau, jasa junjungan urang sadaya kumaha memperjuangkeun agama Islam supaya agama Islam dibarolah sana setiap negara sampai dugi ka lembur urang. Ieu teh urang ulah sok ngopohokeun kana jasa orang lain. Ieu teh syariat sababiyah urang jadi terang kana hukum agama, terang mana saya, terang mana Allah teh ieu teh perjuangan junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, pangna kedah diingat-ingat wae supados urang selalu mengingat Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan di akhirat digentosan junjungan bakal ingat ka urang di padang mahsyar. Urang sadaya mudah-mudahan teuing syafaat anjeunna. Amin ya rabbal alamin. Hiji aya nu diingat kadua makna peringatan teh aya anu diingatan. Naon cenah? Saha nu diingetan teh? Saha nu diingetan teh urang sadaya. Nah, apana urang sadaya sok diingetan sabab urang mah poho terus tak tadi dintaros tahun kamari aya di dieu muludan nerangkeun naon? Poho. Leres. Poho komo deui urang teh baheula alam perjanjian, alam ma'had, alam arwah kan urang teh pernah janji ka Allah. Leres. Mata urang mah pohoan taku melalui peringatan muludan ieu mudah-mudahan urang sadaya diingetan terutama jalmanu iman, jalmanu Islam melalui peringatan ieu urang sadaya jadi diingat. Jadi ingat baheula alam ma'had, alam arwah urang sadaya pernah janji emot teu tuh da pohoan urang mah matak disebutna insan. Tong boroning jalma nu pi imaneun, jalmi nu pi kafireun teh baheula di alam arwah pernah janji ditaros ku Allah, alastu bi rabbikum, nah kami teh pangeran aranjeun kabeh ngajawab alam arwah qalu bala syahidna.
Jawab urang sadaya kantanan Gusti, Gusti teh pangeran abdi sadaya, syahidna abdi sadaya nyaksi, abdi janji rek ibadah rek taat ka Gusti Allah sareng Rasulna. Brojol weh ka alam dunia urang poho. Pakumargi manusia teh pohoan, cepari pawas al insanu mahalul khotow wa nisyan, manusia melepas tina hilap sareng lepat. Mata diingatkan Allah ngutus junjunan nyaeta Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi diingatkan da urang mah pohoan, mata disebut lagi urang mah manu, cek bahasa Arab namah insan, cek urang Cihamplas mah namina naon urang teh manusia atau jelema? Manusia jelema? Jelema lemesna jalmi jelema, ai jelema teh ngagaduhan hartos, manusia ngagaduhan hartos. Jelema ngebrehkeun jasmanina, manusia ngebrehkeun ruhanina. Jelema ngeceskeun kana kurungna, manusia ngebrehkeun kana kuringna. Atuh bubar teh dieu teh apa kurung apa kuring. Urang sok disebut jelem, naon pangna sok disebut jelema? Urang teh jelema merejal bima. Leres. Sadayana ge merejal ti mata aya jalmi kaluar tina batu. Leres. Urang teh jelema merejal ti emak dalam ti bapa mah jelempeng. Leres teh. Maksudna tah urang teh seorang jelema merejal ti emak yen urang teh ulah dipake ulah dipake kasombongan, urang didamel ku Allah teh didesain hek urang teh geulis, sok sanajan geulis ge tetep urang mah jelem. Leres. Da bahan baku urang kurungna lamun dibandingkeun jeung bahan baku hayam sigana mulia keneh bahan baku hayam. Leres teh. Jadi teu percanten cobian ku ibu malam Jumaah wadahan. Si sperma teh cana ka pasar pan caket di dieu mah cana ka pasar ladang malam Jumaah teh barade ieu picamateun bade aya nu meser moal paling eueuh di pasar teh nu meser aya nu naros ibu teu iraha teu damang naon sababna hina geuleuh beres cobi sperma hayam naon ngaranna bawa ka pasar payu moal payu urang oge beuki. Leres. Tuh berarti lamun ngitung kadinya mah urang teh jelema teh asalna hina ulah dipake sombong komo deui ka orang tua. Ulah wani keneh punten cek paribasana urang geus gelar insinyur, geus gelar profesor, gelar naon tetep urang teh jelem. Matak aya rahasia ieu rahasia suksesna seseorang hoyong sukses ke aya deui kedah aya ridho nu janten kedua orang. Punten sim kuring sanes anti jarah sim kuring ge sok resep ziarah ka maqam waliullah ngan seueur jalmi ari ka maqam waliullah resep jarah ari ka indung bapa tara daek jarah. Padahal kuncina keberhasilan ieu teh di kedua orang tua sabab saur dina keterangan ridallah biridul walidain, ridho Allah tergantung ridona kedua orang. Sok upami urang naon sababna ieu urang aya kahoyong teu berhasil, aya cita-cita henteu sukses, bisi urang teh pernah nganyerikeun kedua belah ka orang tua ka ibu rama bisi pernah nganyerikeun hate eta nu jadi sababiah naon kahalangan kasuksesan urang, kahalangan rezeki urang gara-gara aya teu ridho nu janten orang tua. Ridallah biridul walidain, suhtullah bisuhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, ridho benduna Allah tergantung benduna orang tua. Allah maridho lamun orang tua na teu ridho. Kardas mata kunci namah tetap kedah aya ridho orang mata cek tadi urang teh jelema tah merejel ti emak aya nu diingetan mata nu diingetan teh urang sada yen urang sadaya teh jelem jasmanina urang jelema ruhanina mah urang teh manusia
naon ari manusia teh tina man nasia atanapi man jalma nasia anu sok poho atanapi sok disebut manusia jalma anu sok dipopoho. Urang teh sok poho karena perjanjian baheula matak disebut manusia teh poho yen urang teh rek ibadah rek taat ka Allah leres gubrag ka alam dunia poho janji baheula teh maka kumargi manusia sok poho Allah ngutus Allah ka kanjeng Rasul naon tugasna Rasul diantawisna nginget mata kupul ingatan maulid Nabi ieu urang sadaya diingetan urang teh sadengkeun nu manusia nama atanapi kuring nama moal maot bo nu maot mah kurungna manusia nama moal maot kuring nama yen urang teh selaku manusia bakal ngalaman salapan kahirupan baheula di alam arwah urang hirup pindah deui ajalul ajal punten ari kurungna jelema mah yen bakal maot mah jelemana naon jasmanina nu bakal maot mah asalna tina taneuh kan tina taneuh ieu cangkang nama min turobin tina saripati taneuh dituang ku ibu rama urang jadi sperma ngahiji sperma ibu rama urang jadi nutfah tina nutfah campur jadi alaqah tina alaqah jadi mudghah alam kahiji alam arwah suka inung urang alam rahim ngan dilebet patuangan teh teu aya rencang neme ruh hungkul dilebetaeun teh tahnya gubrag ka alam dunia hirup teu di jero patuangan hirup di alam dunia gubrag ayeuna hirup alam kasaberiji katilu hiji alam arwah ajalul ajal punten ari nu cangkang namah kullu nafsin dha'iqatul maut setiap awak-awakan pasti bakal ngasaan maut ieu mah kurungna jelemana ari nu moal maut mah kuringna atawa manusia moal maut manusia mah dina ayat Quran likuli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun setiap ajal ngagaduhan setiap umat kagaduhan ajal di mana sumping ajal kaeta umat la yastakhiruna sa'atan moal bisa dikulurkeun sajam oge wala yastaqdimun sareng moal bisa dipaju moal pedah naon betah keneh di dunia ieu geus waktosna pedah ngalih mah ngalih leres hiji alam arwah dua alam katilu alam dunia tah tos alam dunia alam katilu sedengkeun urang teh bakal ngalaman alam kasalapan ayeuna tos di alam kasaberiji katilu sedengkeun ti alam kaopat sampai ke alam salapan nu nangtukeun alam katilu nyaeta alam dunia nyaeta gerbangna alam akhirat alam kaopat nyaeta maut urang sadaya bakal maut sadayana bakal sandayangan maut mah naon tadi ge jelema kuring mah moal maut asal tina taneuh balik deui kana taneuh eta mah bagian bilatung tapi kuring mah moal maut tapi ajalul ajal pindah eta mah bagian balitung ulah disarwakeun mautna urang jeung maut jantung cau ditilas murag guru ngesan urang mah justru sapada kahirupan di dunia menuju alam akhirat ya aya alam kanu abadi engke kadituna nu nangtukeun alam kaopat sampai alam kasalapan tergantung ieu alam katilu di alam mata aya paripaos dunia majra'atul akhirah dunia teh tempat pepelakan dunia mir'atul akhirah dunia eunteungna akhirat seueur dunia enteung akhirat kumaha enteung akhirat kamari nu hajian angkat ka ditu keur wukuf padang arpah sumping jalma kumpul di padang arpah ta eta teh gambaran enteung akhirat engke mah bakal kumpul di alam kasaberiji kayak di padang mahsyar mauqif kumpul sakabeh jalmi ai di dunia mah nu hajian nu hoyong angkat jarah jeung mampu ongkosna angkat ai nu alim angkat mah teu leres teh tan kemah di akhirat mulai alim digiringkeun sadayana ku seuneu neraka jahanam cenah kumpul ka eta padang mahsyar
Taya di alam kasaberiji, di alam katilu ayeuna teh tergantung di alam kaopat ke gubrag ka alam kubur. Nyaeta alam kaopat maut. Urang bakal maut, sadayana bakal maut, Ye ngemutan simkuring, urang sadaya bakal maut kan urang teu apa saha nu teh heula saha nu pande. Luka ibu-ibu nu teh heula simkuring nu paneuri. Maut teh atawa sabalikna simkuring paneuri ibu-ibu teh heula. Wios atuh simkuring nu teh heula ngalayan. Jelasna urang bakal maut tah melalui ieu munten. Saur tadi ieu nu diemutan teh sahana manusa. Jalmi nu sok mopohokeun. Takulantaran jalmi sok mopohokeun Allah ngutus Kanjeng Nabi ngingetan kanggo urang naon nu diantawi Rasul pangga diutus ku Kanjeng Nabi teh nu utami nama nu diutus Kanjeng Nabi ku Rasul ku Allah Rasul diutus teh innama buistu liutammima makarimah akhlak. Kami diutus kamu ka bumi ieu teh keur nyampurnakeun akhlak. Nati mana keur nyampurnakeun akhlak sedengkeun jalmi moal terang heula sampurna akhlak lamun teu terang heula dina bab hukum. Ari hukum ti mana terjadi punten. Pertama anu Rasul ditugaskeun ku Allah nu dilahirkeun ku Rasul iman heula di Mekah Kanjeng Rasul nuju di Mekah mah teu miwarang salat henteu wakan nurunkeun Islam iman heula. Dina Quran asbabun nuzul Quran 2 asbabun nuzul sababna turun aya Quran teh aya nu diturunkeun di Mekah aya nu diturunkeun di Mekah disebutna surat Makkiyah, di Madinah disebutna surat Madaniyah. Dina surat dina Makkiyah surat nu diturunkeun di Mekah seseueurna sarwanana ya ayyuhan nas. Hei manu, jadi nu dielingan teh jelemana manusana leres. Ya ayyuhan nas, hei manu, sanes manusa mah henteu wa. Jadi teu digero hayam mah, teu digero domba mah, teu digero sato hewan mah, nu digero teh saha? Ya ayyuhan nas manu. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai nas manusia kudu ibadah aranjeun kabeh ka pangeran aranjeun kabeh. Ibadah di dieu teh eusina iman heula bertauhid. Mata pertama nu dididik ku Rasul di Mekah iman. Tina iman terjadi hukum akli kade. Lain akal otak, akli bab iman. Beres di Mekah hijrah di Mekah ke Madinah surat Madaniyah namina sarwanana surat Madaniyah mah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai jalma-jalma anu berarti nu teu iman mah henteu wahai. Ya keur nu iman, nu teu iman mah henteu. Asomkeun we Islam di Madinah mah. Mata terjadi ayat salat teh santos Isra Mi'raj setelah Kanjeng Rasul hijrah di Mekah ka Madinah asongkeun Islam ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz. Hei nu iman nu teu iman teu wahai aqimus shalah asongkeun salat adegkeun salat. Timbul pertanyaan berarti ya salat teh keur anu teu iman mah teu kudu antun introspeksi urang iman henteu. Lamun iman wayahna kagero kada hartas. Tina bab Islam nyaeta Rasul di Madinah saantos Mekah bab iman hukumna hukum akal. Di Madinah Islam terjadi tina Islam terjadi hukum syara. Hukum naon Bu? Syara. Akal syara. Ari hukum syara punten. Hukum bab iman mah tadi dina bagian akli bab ati, hukum syara mah bagian badan. Tina iman terjadi hukum akli, tina Islam terjadi hukum syara. Beres iman, beres Islam neme Kanjeng Rasul ngasongkeun
ihsan. Ari ihsan bagian naon? Ihsan mah bagian adat, bagian lisan, bagian tisasa sari. Al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ngaran Islam teh ibadahna anjeun kaya ninggal ka Allah, lamun anjeun teu ngarasid ninggal ka Allah, Allah mah tetep ninggal ka maksudna eta hadis, Quran mandang sae, hadis mandang sae. Sedangkan tina bab ihsan terjadi hukum adat dan lain adat istiadat. Nyaeta adat nu ngagaduhan hukum tadi teh Quran mandang sae, hadis mandang sae. Pangseurna dina hukum adat katina hukum adat sesuai sareng nu tugas Kanjeng Rasul nu tadi teh innama buistu li utammima makarimal akhlak. Kami diutus kamu ka bumi ieu teh keur nyampurnakeun akhlak. Aya akhlak ka Allah, aya akhlak hamba sareng Allahna, aya akhlak hamba jeung hambana, aya akhlak kumaha nu jadi anak terhadap orang tua, akhlakna orang dermawan terhadap jalma fakir miskin, akhlak terhadap sesama makhluk Allah, itu dina bab ihsan. Aya itu ieu dina bab akhlak. Paling seueur hukum adat, hukum bab akhlak. Mata ningal jalmi beresna ieu jalmi moal ditinggal tina elmuna cek paribasana Quran katalar, hadis katalar, ari akhlakna teu aya mah eta jalmi teh can sampurna. Dan nu sampurnana jalmi mah akhlak. Nah, sok sanaos cek paripaos di dieu ibu-ibu teu katalar Al-Qur'an. Anu katalar teh bujus di dieu sami henteu simkuring ge. Teu katalar hadis oge, tapi ibu sok hadir dina majelis ilmu saur Pak Ustad teh derak-derak nerangkeun hukum ditampi ku akli ku ibu, ditampi nuju ngaos teh sok ditampina kunaon ka kuping kunaon bo. Tah ngaos keur ngaos wayahna ngadengena ulah ku ceuli keur ngaji mah kedah ku cek sabab boga harti ceuli ge. Lamun ngaji ku ceuli cap tinu belah katuhu liar tinu kenca. Matak barho bubar poho itu cap tinu kenca keluar tinu liar nu katuhu. Mata keur ngaji mah kudu ku cepil, cap tinu katuhu nyempil dina ati, cap tinu kenca nyempil dina ati. Insyaallah geus nyempil dina ati teu apal dalil Quran hadis, amalkeun ku urang, praktekkeun dina akhlakna, itu bisa jadi jalmi mulia pandangan Allah. Sok sanaos teu apal Quran hadis dalilna, mun ditanya ece ibu cek saha eta teh, ceuk ajengan cukup. Sabab saur keterangan dalilul awam bikaulil ulama. Dalil nanu awamah cukup kudauhan para alim ulama. Teu kudu neangan Quran hadis keur urang mah cek ajengan cukup. Terus nu penting eusina amal ta ieu punten pembentukan akhlakul karimah dina bab adat bab ihsan paling seueur. Contoh seperti tadi sateuacan simkuring lepet ka masjid aya marhaba, aya tawasul heula tadi eta teh bab ihsan. Ti mimiti dek dugi ka akhir nu dibaca ayat Quran sareng salat. Agama mana nu nyebut awon kanu maca Quran? Komo nu ngabidahkeun masuk aya sebagian ngabidahkeun leres. Ulah waka pandangan Quran, pandangan hadis, cek otak kurang alus keneh maca Quran, alus keneh maca Quran. Beres. Itu bab ihsan, itu teka nu dibaca berjanji tadi marhaba eta teh sejarah Kanjeng Rasul. Cing kira-kira saya keneh maca sejarah Kanjeng Rasul, saya keneh maca sejarah Presiden Amerika. Beres. Itu bab adat, bab ihsan. Paling seueur bab ihsan mah mata kong neangan dalil Quran, neangan dalil hadis, pandangan Quran, pandangan hadis sae terlaksanakeun. Sabab dina hukum adat dina bab ihsan mah sah sulaya. Contoh paling seueur ieu teh Bu, terjadi aya puskesmas eta teh tina bab adat, tina bab ihsan, terjadi rumah sakit tina bab ihsan. Contoh we nu umum di urang da sami sadesa jeung simkuring pasti sami sareng teh sayuran. Ketika aya pernikahan sok aya ijab kabul, aya saren sumeren,
dina hukum syara pernikahan teh rukun nikah teh aya 5, 2 mempelai terus saksi 2, wali ti istri, teras weh mas kawin, kalima ijab kok ari ijab ti saha kadana ijab mah ti wali istri nu qabul ti panganten pama. Nah make juga aya seren sumeren nu nyerenkeun biasana ti mana ti pamagat heula teu sesuai jeung hukum syara. Nah pangna terjadi eta aya geuninganan aya paribahasa geuninganan bring ngaleupan datang weh untuk piwarang saliknya sok naon heula abring wah sampai aya lolongseran geuning teh aya longser gitu. Tos salik teh geuninganan ngomong ngaos Qur'annya nya tos taeun teh ku pembawa acara geuninganan ya mah pada geus apa sulaya ieu jeung ati teh cek pembawa acara teh mangih beja aya jajak kareknya bah rek ngungsi janji pasini rek ngabuar supaya anu katunda brul ngagimbung berang ngalantai degeudeut alutanana kalayang kakana angkat payung tilu ungku-ungkuan payung cawitri paneuri payung kawatna teh heula urat badag pasejaan parantos katehi namun wincikan pangeusih galih duaran kandungan manah eta mah teh acan katorah cek pembawa acara namun kamu ngabejar beaskeunana sumangga kawawakil atanapi sesepuh rombongan calon panganten pamagat dihaturanan tandang makalangan kedah ngadugikeun pamaksadanana osok itu cek pembawa acara. Coba lamun teh mah jujur etah rombongan panganten ditanya pada tujuan kadinya terek naon cek pembawa acara kadang ngadugikeun pamaksa lamun teh mah jujur pembawa naon panganten pameget teh lah cangkeng cek lalaki teh panganten kapan eta duit nu hajat ge teh uwi leres teh tapi kunaon ih eta sesepuh rombongan teh api-api we ditaros bubarang ngadugikeun pamaksadan teh naik we nyanak mik basa-basi leres di mana eta terjadi na aya seren sumeren cek dina rukun syara rukun nikah ngan 5 nu nyarenkeun teh nu ijab teh kedahna panganten wali istri nu nampi panganten pama. Nah aya make jeung ti rombongan panganten lalaki nu nyarenkeun ti mana teh eta teh tina bab ihsan tina supaya kabentuk akhlakul karimah itu tugas rasul punten. Nah terjadi we aya seren sumeren eta teh tina bab ihsan naon sababna coba ibu misal geus hajat gede geus anggup sagala dihias datang rombongan langsung ge asup ka masjid langsung diakadan sawerang teu cawerang katingal akhlakul karimah mah katingal indahna Islam mah moal leres teu beureun cekeuna nah kieu hajat teh siga anu digerepegahan si leres teu lamun teu aya saren sumeren ti mana pan itulah disebut pembentukan akhlakul karimah ku ayana saren sumeren heula akhirna ustad tukang pori ayu nya mata pangarsa sok dipanggil aya nu nikahkeun nya pangarsa sok diwarang ngaos Quran tukang sound system payu leres disewa sound tukang dekor panggung payu disewa leres itulah pembentukan akhlakul karimah sesuai sareng dina ayat Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil tepati-pati kami wa ma arsalnaka tepati-pati kami ngutus ka anjeun Muhammad illa rahmatan lil alamin kecuali jadi rahmat keur sakabeh alam jadi rahmat itunya aya nu nikahkeun tetangga urang tukang sound system kabagian naonna payu sonna tukang naon ustad payu bagian nampina datarakeun boga hajat terus itu rahmatan lil alamin tukang masak kaonang deui itu rahmat Islam tu Allah ngutus kanjeng Rasul ya Rasul teh jadi rahmat keur sakabeh alam mata pembentukan akhlakul karimah sok diurang ketika aya nu maot di dieu sok aya tahlil ayanya ari tahlil biasana sok disuguhan kunaon mihin instannya anu gaduh pabrik mie instan saha cenah kafirin punten non Islam leres itu teh nandakeun rahmatan lil alamin tatangga urang nu maot ngonang tatangga punten payu mie da disuguhan mie instan luar Islam kabagian rahmatna
kabagian itulah Islam rahmatan lil alamin. Terus teh itulah Rasul matak urang kuihan deui urang di dieu ngayakeun peringatan Maulid Nabi teh diingetan tah supaya urang inget kana perjuangan Rasul nu dididik ku Rasul teh hiji iman, dua Islam, tilu ihsan. Tah nomor katilu urang sadaya pangna naon pangna ngayakeun peringatan Mauludan teh aya nu boga ingetan. Saha nu boga ingetan? Urang sadaya nu haladir sadaya di dieu hadir angkat di bumi masing-masing berjuang ngorbankeun naonna waktuna, tanagana bahkan hartana itu teh urang teh karena boga ingetan karena perjuangan Kanjeng Rasul supados perjuangan urang aya jasana kana agama Islam aya jasana ka Kanjeng Rasul ketimbang balik urang supados kenging syafaat di Kanjeng Rasul yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Eta nomor salajengna pangna urang peringatan wae sumping muludan peringatan muludan teh supados urang diangkat umat Kanjeng Nabi. Nah kitu pangna hoyong disebat hoyong kaangkeun umat Kanjeng Nabi. Punten. Sabab umat Kanjeng Nabi mah pang raos-raosna sehingga Nabi sebelum Kanjeng Rasulullah termasuk Nabi Adam ge upami kenging milih mah ka Allah teh Gusti abdi hoyong dijantenkeun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai Nabi Adam, Nabi Ibrahim sadaya nabi hoyong dijadikeun umat Kanjeng Rasul. Cobi urang tinggal tina sejarah Nabi Adam alaihi salam. Cek Nabi Adam ye enakna raosna umat akhir zaman mah ye ibu-ibu mata Kanjeng Rasul mah dina sebelum menjelang pupus tiap waktu teh nu diemutkeun ku Rasul teh ummati umatku nu diemutkeun teh sanes bojona Kanjeng Rasul mah saha ibu-ibu ummati sabab kaistimewaan umat Kanjeng Nabi teh seueur di antawisna saur Nabi Adam kuring mah nyieun dosa sakali di mana? Di surga. Sakali nyieun dosa diusir di surga kadun. Tapi umat Kanjeng Nabi punten. Nyieun dosa di dunia sababaraha kali tobat ka Allah ditarima tobatna bakal diasupkeun ka surgana Gusti. Raos teu? Tuh. Umat Kanjeng Nabi mah Kanjeng Rasul sakali nyieun dosa diusir tu surga ka dunya begitu tobat belum tentu ditarima tobatna anu nyebatkeun puluhan tahun anu nyebatkeun ratusan tahun neme ditampi tobatna ku Allah sujud di mana di padang Arfah di dunia di Jabal Rahmah Nabi Adam alaihi salam bari di dunia teh eueuh tempat komunikasi ngan dua-duana jalmi Nabi Adam sareng Siti Hawa tobat sujud kecengkat-cengkat anu nyebatkeun 200 tahun kecengkat-cengkat tong boroning 200 tahun ibu cobian sujud sadinten sawengi kiat mah beres tobat 200 tahun teu naon Kanjeng Rasul teu di can puguh ditarima tobatna akhirna cangkeul Nabi Adam teh tos 200 tahun cengkat tina sujud malatas emut dina waktos keur di jero surga aya dua tihang anu ageng dua tihang teh aya kaligrafi anu endah dua kaligrafi tulisan tinta emas nu kahiji lapad Allah nu tihang hiji deui lapad Muhammad. Didinya neme Nabi Adam tawasul ka Allah ya Rabb cek basa urang mah Gusti muga Gusti nampi kana tobat abdi bi ismi Muhammad kunami Muhammad. Akhirna ditampi weh tobatna Nabi Adam teh ku sabab yah tawasul ka Kanjeng Nabi Muhammad. Terasa ku Allah ditaros hai Adam hajeun apal ti mana ngaran Muhammad Rasul eta dina tihang surga aya kaligrafi Allah jeung Muhammad berarti teu sembarangan nama Muhammad teh sampai disagedengeun Nabi Gusti. Nah saha atuh Gusti eta teh calon anak cucu anjeun. Nyaeta Nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak Nabi Muhammad teh maknana sabaraha huruf Muhammad? Mim ha mim dal. Mim kahiji, mim nomor kahiji,
maujudul makhluk bisababi maujudi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayana makhluk kusababiah ayana kanjeng Nabi Muhammad, sehingga Allah ngadauhkeun ya Muhammad laulaka lama khalaqtu hadal aflak. Hai Muhammad seandaina teu aya anjeun lama khalaqtu hadal aflak, kami moal nyiptakeun semesta alam. Itu kusababiahna makhluk teh sababiah aya kanjeng Nabi Muhammad. Mim kahiji Muhammad hayatul makhluk bisababi hayati Muhammad. Harirupna makhluk kusababiah hirupna kanjeng Nabi Muhammad. Huruf H nu kadua urang hirup tuh mata pantes sareng wajar sumping tiap bulan Rabiul Awal setiap sumping mulut urang sok ngayakeun mulut Muhammad katilu huruf naon mim. Mautul makhluk bisababi mauti Muhammad. Bakal maut naya makhluk kusababiah junjungan urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad oge pupus. Dalna Muhammad dalna nyaeta duhuli ummati Muhammadin bisababi duhuli Muhammad. Bakal asupna umat ka surga eta teh kusababiah lebet ka surgana dulungan urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap tah pantes sareng wajar urang ngayakeun peringatan mulu dan ngarah ka angken jadi umat kanjeng Nabi Muhammad. Ngan ari umat kanjeng Nabi Muhammad teh lamun urang hayang diaku berarti kudu sok ngalaksanakeun sunnah kanjeng Nabi. Sok ngalaksanakeun sunnah Nabi. Sok tara naon wae sunnah Nabi seueur di antawisna sunnah Nabi teh barang tuang ngaleut suku panangan anu atuh cing bade tumaros. Ibu upami enjing sarapan aya bala-bala aya leupeut kumaha sarapanan? Bala-bala leungeun katuhu leupeut leungeun atuh kok yang disebut umat kanjeng Nabi. Pan kanjeng Nabi mah barang tuang teh kuleungeun katuh ieu mah tuang kuleungeun encak. Eta pada melan Rasul sanes. Beres. Punten upami teras deui sunah kanjeng Rasul teh upami dilancingan bari calik. Simkuring tumaros ka ibu-ibu ketika di lancingan lebat sok bari tati sok bari calik. Paneta sunah Rasul ngarah urang hoyong diangkat teh berarti urang teh kedah maleueut kedah calik ngangoragsukan kedah ngangolancingan kedah calik. Terus satu acan kulem urang teh kedah dikir heula sok dikir kumaha doana sare meme sare bismika Allahumma wa bismika ahya wa amut eta mah doa teh budak TK. Budak TK tuh eta mah punten kanjeng Rasul dina waktos ka Siti Aisyah kanjeng Rasul satu acan dia ka Siti Aisyah hai Aisyah saur Rasul teh anjeun ulah waka sare salagi sakabeh umat pangmentakeun istighfar ka anjeun ngahampura ka anjeun hiji tah. Kadua ulah waka sare salagi can namatkeun Quran. Katilu ulah waka sare salagi anjeun can disyafaatan ku sadaya para nabi. Kaopat ulah wakasare salagi can haji jeung umroh. Maleos wetos kanjeng Nabi gitu ngemut teh Siti Aisyah. Hiji ulah wakasare salagi umat can ngahampura kabeh. Dua ulah wakasare lamun salagi Nabi can maca naon nyapaatan. Katilu ulah wakasare salagi can namatkeun Quran. Dina namatkeun Quran oge harek sarena meureun. Ibu saputing tamat moal maca Quran. Sumping kanjeng Rasul Siti Aisyah can bisa sare ngahuleng mikiranna kadawuhan kanjeng Rasul. Ya Rasulullah punten Nabi mah teu sangem kedah ngalaksanakeun ira harek sarena meureun cek ibu teh nya. Atuh tamat Quran teh geus jam 7 isuk-isuk ira harek sarena kanjeng Rasul magumujeng.
Hei Aisyah naha anjeun teu apal satu acan sare teh mata kudu naon heula ngaos heula istighfar aring maca istighfar teh eta teh sakabeh jami bakal ngahampura ka anjeun. Sabaraha kali istighfar nabo? Minimal 3 kali. Kadua, supados hoyong disapatan maca naon heula? Maca salat minimal 3 kali. Terus ulah kasare salagi canamat kedukuran nyaeta maca Al-Ikhlas 3 kali, maca Al-Ikhlas 3 kali teh sarua jeung maca Quran satama kaopat ulah kasare salagi can haji jeung umroh nyaeta maca tasbih subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar minimal 3 kali. Tah jadi ulah bismika Allahumma ya wa mutul eta mah doa sare keur paud keur budak teh ibu-ibu kieu mah tamahan tadi teh istighfar sholawat kulhu tasbih ngan tamah deui mun bisa mah da moal lami teh tamah deui nomor kahiji dikir heula lapad Allah sabariji 34 ngan tong ieu nya tong ku tasbih ieu bisi ngaguprak ku ieu we ku ieu satacan ku lemah bisi ruksak ka tasbih tadi kan ku haji dibagi bisi ruksak ka bawah sare eta mah wayana layan ni ku ieu naon margina bade ku lemah kedah ku ieu sabab punten ieu anggota tubuh urang teh bakal jadi saksi engke di akhirat ieu mulut ditutup khotam bakal ditutup ieu mulut tuh bakal jadi saksi teh panangan anggota badan termasuk sampean aya dipake dikir satacan sare kahiji maca naon zikir heula lapad Allah sabriji 34 jadi didinya urang nu disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh lain nu maot disebut innalillahi teh kembali ka Gusti Allah salah sawios keterangan dina bab kitab mah ieu teh ikhtilaf anu masyhurna lahirna Kanjeng Nabi Rasul teh tanggal 12 padahal aya anu aya sakaul nyebatkeun tanggal 8 gitu. Nah maka disebutkan 12 mulut teh supaya ari 12 teh hiji jeung 2 gitu hiji jeung 2 ngahijikeun nu 2 eta hiji urang teh manusana ieu nu 2 ieu nu tadi teh Nur Muhammad jeung Allah jeung Nur Ilahi ta urang teh supaya kembali naon urang sebagai manusia supaya apal ka Kanjeng Nabi Muhammad urang oge terang ka Gusti Allah supaya man aropa nafsah faqad aropa tah didinya supaya urang teh aya dina kabungahan matak setiap numuludan pasti baru bungah teh insyaallah bungah komo menang sawerana seueur mah tuh matak muludan insyaallah baru ngah justru ku ayana Islam bakal bungah ku ayana Kanjeng Rasul bakal bungah rahmatan lil alamin teh tadi mudah-mudahan urang bunga ngan urang selama ieu ulah hayang naon ulah hayang dibere wae diusahakeun mah jadi anu ulah hayang narima wae sedekah diusahakeun mah sing jadi tukang ahli sedekah punten aya rahasia ya Bu aya 4 golongan jalma nu bakal asup ka surga pangheulana mudah-mudahan bisa dayana kalebet ka surga pangheulana tos terang tacan hoyong terang leres hiji nu bakal asup ka surga pangheulana teh hiji golongan para hujajun jalmi-jalmi nu kantos jarah hajian mudah-mudahan Pak Haji Bu Hajah sadayana lebet ka surga pampayuna amin ya rabbal kadua golongan jalma nu bakal asup ka surga pangheulana teh nyaeta syahiduna jalma-jalma anu marawat syahid gugur di medan perang ngabela agama
Allah. Mudah-mudahan para pejuang karuhun urang saya sadaya anu kantos kabela ieu tanah air, mudah-mudahan termasuk golongan syuhada lebet ka surga pangpayuna. Amin ya rabbal. Katilu golongan nu pangheulana ka surga teh nyaeta para dermawan nu seueur hartana uang lebih dipake ngabangun agama Allah. Kaopat nu kaasup golongan jalma ka surga pangheulana teh alimun jalma-jalma anu berilmu. Gancangna carios dina eta hadis sub di alam akhirat nu opat golongan ieu mah hayang paheula-heula da sadayana ge dijamin ku Allah sareng rasulna. Da akhirna ditegakkeun keadilan Allah kudu saheula ieu teh nu pangheulana asup ka surga. Pertama nu dipanggil ku Allah asup ka surga teh golongan hujajun jami-jami nu kantos mengaha dipanggil ditaros ku Allah teh kunaon anjeun Bu Haji, Bu Hajah, Pak Haji hayang asup ka surga. Kapan dijamin saur Kanjeng Rasul jalma anu angkat jarah mengahaji mah bersih dosana, terus hartana oge bakal digantian ku Allah, terus dijamin ku Allah surga bagiana. Bener saur Allah teh. Ngan kami rek nanya kunaon Bu Haji, kunaon Pak Haji pangadaek munggah haji, apal ti saha nya apal ti nu mere nyaho ti saha ti ajengan ti nu berilmu atuh wayahna anjeun ulah miheulaan ka jalma anu mere akhirna munur tah Bu Haji Pak Haji teh rek asup ka surga teh heula teu Katelo, kedua, nu syuhada nu maraot sahid gugur medan perang dipanggil. Kunaon hai syuhada anjeun hayang asup ka surga pangheulana. Pan saur Kanjeng Rasul janji Allah jalma nu gugur di medan perang asup ka surga pangheulana. Bener? Cek Allah teh ngan kami nanya, ari anjeun pangna siap ngabela agama Allah, siap perang di medan ngabela agama Allah teh apal ti saha? Ya teh apal ti nu ngabejaan. Ti saha ti zaman nu berilmu, sa berilmu teh ajengan ustad kiai asap Allah atuh wayahna ulah miheulaan ka jalma nu merenya. Munur tah syuhada ge teu tulus asup ka surga pakeula sabab ulah miheulaan ka nu merenya. Terus nu dermawan dipanggil boga hartana seueur. Hei dermawan, kunaon anjeun hayang asup ka surga pangheulana? Sami sabab nu ngajamin ku Allah sareng Rasulna yen nu dermawan ngabangun agama Allah ka surga pangheulana. Allah naros. Ari anjeun apal kitu sampai daek ngaluarkeun harta bandana keur ngabangun pasantren, ngabangun masjid, ngabangun sapertos model ieu ti saha? Ti jalma nu berilmu atuh wayahna ulah miheulaan ka jalma nu merenya. Sabaraha golongan tah munur? Nu tinggal sabaraha deui? Hiji deui hei para alimun, para ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, silahkan anjeun arasup ka surga pangheulana sabab nu tilu golongan tadi ngarumaoskeun aranjeunna daek beramal soleh teh karna teh anjeun geus dibere ari nu berilmu bo ajengan kiai ulama tong boroning di dunia di akhirat teh bijak. Pada geus dipiwarang lebet ka surga pangpayuna cek Allah teh kumaha cek nu berilmu Gusti leres abdi teh baheula di dunia ngamalkeun ilmu abdi mamatahan ilmu abdi masa kadar ngadugikeun ilmu Gusti sedengkeun ngabangun agama nama sanes ku abdi ngalebetan masjid ngabangun masjid nama sanes ku abdi ku Pak Haji anu ku Bu Haji anu ku para dermawan Gusti leres abdi cek batur pimpinan pesantren tapi ieu pesantren nu ngabangun pesantren sanes abdi tugas abdi mah hanya ngawurukna sementara nu ngabangun pesantren jeung masjid masaha para dermawan. Gusti makomadin ila bilma mual tegak agama tanpa harta sedengkeun abdi mah sanes bagian harta tugas abdi mah sakadar ngawurukna ngabangun pondok pesantren masjid sareng sanes kantena itu teh ku para dermawan. Abdi mual wantun lebet ka surga salagi para dermawan can lebet ka surga. Akhirna ku Allah dipanggil nu pangpayuna lebet ka surga teh saha? Para dermawan. Bu ibu-ibu lamun urang pan jadi ustadah teu
bagian ngawuruk taranya diusahakeun mun bisa mah urang teh sing janten dermawan bakal lebet ka surga pangheula. Alhamdulillah ye dermawan, para dermawan, Bu Haji, Pak Haji, mudah-mudahan ngabangun ieu masjid, ngabangun tempat-tempat ibadah pondok pesantren di mana mudah-mudahan termasuk golongan jalmi nu lebet ka surga pangheulana. Urang sadaya nu teu acan tiasa, mudah-mudahan urang singkat panggil tiasa hoyong ngabangun agama, ngabangun pesantren, ngabangun masjid supados lebet ka surga pangheulana. Amin ya rabbal alamin. Punten Bu, ketika urang lamun teamah menang milih geus maot di jero kubur, pana geus di jero kubur mah aya pilihan beda deui jeung di dunya nya. Di dunya mah misalna sakedeung deui pilkada resep nomor hiji pilih nomor resep nomor hiji pilih nomor 2 kan pilihan. Di dunya mah hidup adalah pilih di dunya. Teras budak urang rek diasupkeun sakola resep ka sakola anu ka sakola ieu bisa pilihan di dunia, tapi di akhirat mah teu aya pilihan sabab ketentuan ti Gusti. Lamun teh mah meunang milih matak setiap jalma-jalma nu geus maraot rata-rata eta kabeh jalmi nu geus maot di alam kubur unjukan ka Gusti. Gusti balikeun deui abdi ka dunya, uihkeun deui abdi ka dunya rek naon lamun meunang milih cing ngan untungna teh teu bisa milih rek naon lamun seandaina meunang hek diguguk ku Allah teh dibalikeun deui ka dunya hirup deui naon rek salat lain gitu, adek ngaji lain, dek puasa lain, rek haji lain, dek umroh lain, tapi hayang naon punten hoyong soda. Ganjaran ngaji urang moal bisa diwakilkeun ka batur beres. Misalna dinten naon ieu teh hilap deui dinten Sabtu misalna ieu teh tunuh ece bade ngaos mohon wakil we nya ngaos teh tiasa kitu moal atanapi rek tahajud misalna da ieu teh geus biasa tahajud neng budang lah wakilan we ibu teh aya tahajud bisa kitu. Salat bisa diwakilkeun, ngaos biasa diwakilkeun, puasa bisa diwakilkan, sadaya tiasa diwakilkan, amal soleh naon bae oge bisa ngocor ganjaranana lamun urang nu midamelna, lamun urang teu midamelna mah moal tapi sedekah. Ganjaran sedekah salagi sakali sedekah salagi ieu alam dunia aya komo disedekahkeun ka pasantren, disedekahkeun ka masjid, ngabangun masjid, urang nu sedekahna geus maot maka salagi ieu masjid dipake ganjaranna moal eureun-eureun bakal ngocor ka eta jalmi anu sedekah. Matak saur Kanjeng Rasul idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Di mana pegat sakabeh anak di mana maut sakabeh anak Adam bakal pegat sakabeh amalna kecuali tina 3 perkara naon wae di antawisna nomor kahiji sedaqatin zariyatin harta nu disedekah jari harta nu disedekah jariyahkeun ta eta nu bakal jadi harta urang nu bakal jadi batur urang. Sedengkeun punten saur Kanjeng Rasul di akhir zaman mah ke jalma-jalma teh sayati zamanun ala ummati bakal datang ka di akhir zaman umat kami yuhibbuna malal ghair wa yukrihuna malah bakal datang di akhir zaman loba jalma nu resep kana harta batur mika ngewa kana harta sora kumaha resep kana harta batur teh. Punten nu resep kana harta batur teh resep kana harta batur urang boga harta bolikeun emas reunceng ka bawah maot mah komo urang ora keneh salaki urang ora keneh geletuk urang maot ieu emas ka manakeun ku salaki dipake naon pake kawin hadas dikunuki nu ngeunah saha marunya urang di jero kubur teh urang capek-capek sakitnya tuh di sini cek ibu teh nya matak jadi harta urang mah moal nu bakal jadi harta urang teh mana harta nu disedekah jariyahkeun eta nu bakal maturan urang matak saur Rasul di akhir zaman mah jalma teh ngewa kana harta sorangan
rek ngewa kana resep kana harta batur, ngewa kana harta sorang. Itu resep kana harta baturnya eta di gunung oke lah henteu dipake kawin deui misalnya ku salaki urang geletuk urang maot pasti harta urang ka saha teu ka salaki ajeun ka ku anak urang bakal disodakokeun mah belum tentu leres beung lamun ku budak urang teh dipake masjid pake pasantren kumaha lamun dipake teu bener leres bakal ngocor ka urang mah berarti eta harta Pak tapi harta urang mana harta urang boga duit ceparibasana 1 juta nu disodakohkeun 100.000 anu 800.000 na urang dibelikeun buangan dibelikeun leuteun nu bakal ngaturan ka urang di akhirat nu bakal jadi harta urang harta nu artos mana anu 100.000 rahmatlah mudah-mudahan urang sing tiasa ahli sodakoh sadayananya ini mah sodakoh sakamampuhan urang sodakoh niatan itu komo saudina ieu keterangan sapertos acara muludan ieu niatan urang ta'ziman wa takriman ngagungkeun jeung ngamulyakeun kana kelahiran junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sabab aya bahasa man anfaqo dinaron sing saha jalma anu infak sodako hartana niat li ta'dimi maulidi sallallahu alaihi wasallam niat ngagungkeun kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam harrama jasaduhu alan niron haram jasada eta jalma asup ka neraka itu mata misalnya ayatan rek miluan sejak ngagungkeun Kanjeng Rasul miluan we urang 5.000 tah keur nyawer mangga itu niatan ngagungkeun sabab eta nu bakal jadi sababiah naon urang sedekah sababiah urang bakal dijauhkeun kana api neraka dilebetkeun ka surgana Allah amin ya robbal tekap panginten muludan sekap sakitu jam 5 menit deui nu didu setengah jam deui mangga ngan mudah-mudahan nu didugikeun ku abis ing kaharti punten ai kaharti teh disebutna alim nu tadina teu apa jadi apal disebutna alimun ngan anu alimun mah can dijamin ku Allah ngan ganjaran berilmu oge ku initna ti imah ka dieu oge ieu teh matak muruluk dosa dikiparatan dosa urang sabab dosa teh aya nu dihampura aya nu dihapus aya nu dikifara hoyong mana dosana urang jelaskeun nah kumaha nu dihampura anu dihampura teh bu dosa teh berbuat ngalanggar aturan Allah dosa disebutna engke ku malaikat non raqib atid ditayangkeun di akhirat nah sapertos ieu di kamera cari kamera aya nu dihampura ditayangkeun ngan blur teu jelas eta ngaranna hampura dihampura nonton urang sakabeh manusia nonton urang teh jam saanu poe saanu teh ditayangkeun tapi teu jelas itu disebutna dihampura kadua aya nu papu anu dihapus nah kumaha nu dihapus begitu ditayangkeun teu aya lain blur deui didelet dihapus aya nu dihampura aya nu dihapus hapus aya nu leuwih hebat mah nu dikiparatan nu kumaha kiparatan misalna poe minggu tanggal saanu bulan anu tahun saanu teh urang teh keur ngariung jeung tatangga barang tuang naon seblak ngan didinya teh keur gibah ngomongkeun aib gibah dosa ngan ku sababiah urang rajin angkat ka majelis ilmu setiap riungan urang sok ditutup ku dua majelis matak dikiparatan eta riungan nah kumaha kiparatan kuduna mah ditayangkeun teh nyieun dosa cek pareum habis baterai di kamana na teh diparat kudu nama ditayangkeun teh nyieun dosa keur gibah ngomongkeun batur sedengkeun dosa na gibah teh amal urang beak dibikeun ka jalma nu diomong taku sababiah urang doa majlis atanapi sababiah urang angkat ka majlis ilmu nu ngajamin Rasul ya majlis ilmu disebut nage ieu teh raudhatun min riyadil jinan patamanan tina pirang-pirang patamanan
tiap lengkah di bumi ke tempat majelis ilmu matak ngiparatan dosa. Hadir dina majelis ilmu saur Rasul Abdul amal alal ardi salasun pang abdulna amal di muka bumi ayat 3 nomor kahiji tolabul ilmi nyuprihel dibandingkan jeung salat sunat 1000 rakaat alus kene hadir dina majelis ilmu saja dibandingkan haji 1000 balikan tambah umroh 1000 balikan saya kene hadir dina majelis ilmu sajam aya nu umroh 1000 lihat dia bacanya saya kene hadir dina majelis ilmu saja matak tamade zaman hadir dina majelis ilmu tiap lengkah di bumi ngiparatan kana dosa matak nu caket tempat majelis ilmu misalnya di bumi eta muriling heula we ka ditu sababi itu lengkahna punten nu kumaha kiparat teh nu tadi ketika urang midamal amal kaawonan amal dosa ka di akhirat ditayangkeun kuduna keur nyieun amal awon ditayangkeun teh ai kiparat mah digentos tina kaawonan janten kasae ya soting teh kuduna mah eta teh nyieun goreng jadi sae hoyong nu mana hoyong nu dihampura dihapus nu dikiparatan hoyong nu dikifarat mudah-mudahan ieu janji Rasul sahaja minu hadir dina majelis ilmu mudah-mudahan mata kiparatan dosa urang sadaya amin ya rabbal tah mudah-mudahan nu didugikeun Gusti Kuring teh nyaho alimkeun we can kaharti ge naon kaharti sabapunten dina agama mah anu sebat kaharti gumati surti ngartikeun urang mah ngarti mah hese pertama naon heula kaharti teh nyaho punten ngan eta ge geus tadi ganjaranna seueur kiparatan nu nyaho alimun contoh sapertos di agama mah apal adan apa ari adan teh berarti urang nyaho eta teh geus mere nyaho geus asup waktu salat beres ngan can ngarti urang teh karek apal karek kaharti leres cirina ngong adan cara ieu can salat da pada aya naon mani ieu mah ngaji gitu cara caroge apa caroge ibu nyaho cirina nyaho sok barang peta kasalaki nya mata ka para caroge ka suami-suami bisi boga pamajikan loba barang penta kasalaki tong ngamak eta teh kudu atoh ciri urang teh di aku keneh salaki terus berarti pamajikan urang teh nyaho urang teh salah ngan eta pamajikan can ngarti karek kahar kadua aya nugu mati nah kumaha nugu mati mah ngadaguan di titah contoh mas di adan di masjid nyaho eta teh adan gitu can ngalaksanakeun gorawok di masjid qad mati salat ta eta teh ngagugu kacai nu kitu karek mati upami istri geus apal eta teh salaki datang salaki tina nyabat tina gawe lu tetesan gek diuk mah haus hayang minum teu ngadenge mah kadenge ngan hare-hare da meh HP terus amat salaki teh gorowok teh nyentak buru atuh ieu teh haus ngagugu karena ngadagoan di nu kitu istri karek guma can ngarti katilu aya nu disebat surti. Nah, urang kira-kira nu mana asup nanya anu surti nah kumaha anu surti ari surti mah lamun dina bab salat mah murcir ngong adan cir ka masjid itu surti gitu upami di suami istri mah istri nu surti mah nyaeta gek sor datang salaki sor cai teu ngadaguan di sae nu kitu sae ngan can dijamin ku Allah. Aku mah nu dijamin ku Allah, pasti asup surga nama dina hadis man aradallahu khairan yufaqihu fiddin. Sajalmi nu dikeresakeun ku Allah janten jalmi sae yufaqihu fiddin dibere ngarti eta jalma urusan agama ngaranna oge tadi mah karek kahar, karek gumah, karek sur nya acan ngar nah kumaha nu ngarti contoh nu ngarti mah dina agama nu ngarti mah geus apa jadwal lamun adan lohor jam 12 memeh jam 12 geus boga wudu kita nu ngarti terus teu ngadaguan di titah terus teu ngadaguan di geus boga wudu matak sakanjung Rasul jalma anu tukang adan mah dijamin bakal moal disiksa di jero kubur
muadzin mah sabab tukang adan mah rata-rata boga memeh waktu sholat tuh. Jalma nu ngarti dina agama geus apa jadwal lohor jam 12 memeh jam 12 geus boga wudu geus init ka mana ka masjid. Mun ibu-ibu memeh jam 12 geus boga wudu geus ngomong kena itu nu ngarti. Lamun suami istri kumaha nu ngarti mah geus teu ngadaguan dititah geus lain surti teh geus apa jadwal salaki urang teh datang teh jam 5 datang gawe teh memeh datang salaki geus disiapkeun keperluan salaki ta eta ngaranna istri anu ngarti. Urang mananya kasupna Kartas ngan mudah-mudahan mau ujug-ujug ngarti cek sim kuring oge upami can kahar nu penting mah kaharti heuh mata ngaji mah kaharti we heula kahartos teh cak guru ieu mah cek guru sim kuring tang lamun keur ngaji nerangkeun ka ibu-ibu bapak-bapak ka sahabat lamun geus kaharti ngeusan ngaji teh ulah diteruskeun tah ge kahartos teh tos kahartos mah entos bae panginten sakitu ti sim kuring mudah-mudahan ageng manfaatna khususna ka sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo ibu-ibu anu mumpikeunna. Mangga tutup sasarangan ku doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Ustaz. Sakitu hartos nanya kurang jajak Allah wasallam jajak mudah-mudahan ibu sadayana anu ngartikeunana khusus sing barokah ka sadayana ate terutama kumacara migawena disarengan ka Gustina nu ngayakeun urang sadaya ari munggu hakikatna wungkul ku pangarsa Allah singkah kana jalan nu goreng pigawe jalan nu kade gatena ka ibu karamah taat kana piwurukna kapayundang yakin urang sawajibna malah keur sampeureunt teh Gusti
sujud jemaah ka Gustina di akhir moal sulaya yakin ieu bakal nyata sangkan di hampura dosa gening aya paribasa indung teh tungulara kayu bapa teh tangkal darajat dina kateranganana gening Allah moal ngahampura mun teu dihampura ku Ibu Rama Kade ulah kajongojonan hilap kana kawajiban hilap kana kawajiban dipundut kunurah kayu dicandak kunu kawasa kureng hapnu panganggesa ngabengkang kantun balusa dicabut ku malaikat kang turang teh sakara nyawa ngangeseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barja geus waktu ninggalkeun lembur ngajugjug ka alam kubur menang ali geus diukur mahikeun awak sapuju keung mah geura dulu menang ali geus diukur mahikeun awak sapuju rek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh bela nafsu pasea menang tisuk-sruk tidung-dung besok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu jakat nage ibadah kateler-teler nepi kanyang kulu ngaler di tengah imah ngagolek ngajolopong diruban diriung ditanggung diriung ditarungguan Paji Nurdin laga dara datang pasara dede istighfar wa nya age batilu mangis gampar pacampur jeung waas setan mah serimu puas setan mah serimu puas Masya Allah dang harta anu ngundung-ngundung pakaian duit satatu ngan make boeh asiwung ditambah kai jeung padu lawang amal geus ditutup hanjakal waktu keur hirup talangke bet teu sanggup paingan Rasul ngelingan dunya mah pangibaran abad kamalinaan tong goyang teu nyubadan
poek rupak jeung atuh genah ngarumas nu ngelisu sadusa kanu rek maturan gesan cicing babarengan ngarayeuh mak mana sobat mana dulur geuning baralik ka lembung teu maturan di kubur sumawo nambahan oge harta banda kuring nu dipukit berang peting cik mana nu rek ngadeki geuning geus kieu mah kuring hanjaka aduh hanjaka nya pasarip sukandi dia aman ngan amal nu jadi bekal hanjaka nurut ka embung ngan harta nu digugulu ngecep budi ayeuna geuning kaduh naon keur panjing lares sedih hati cerik nyata perih nahan kuci mata getih harta mah geuning teu noli teu kurang nu nganasehat geus ulah reksa sama teu guna geus kaliwat tong hantem hanjaka lan panteu kurang nu ngelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan paremutan parantosan mangga urang lawan nyepan sugan sinarang jeung sugan ngajadi ka maslahatan ku nguping ieu pepe